Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jijir carios Talaga Angker bagian ka-8. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu acana ieu dongeng dilajeng Abah nyieunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara nekan subscribe, like, share sareng komen kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah bakal terus marengan nyerengan para mitra setia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyangkolong teng kana waktos padaran dongeng urang kawitan wae. Kukituna mangga kadulur-dulur Abah sadayana ulujeng ngabandungan dugikeun ka rengsena. Para mitra sadayana dongeng anu katunda dugi kanalika Maya jeung Damar nanggung si Sari anu bade ngalahirkeun. Maksudna dibawa ka klinik nyaeta bidan Linda bari jeung dina kaayaan poekna peuting. Tapi ari dikeureuh mah teu burung anjog kanu dituju nyaeta klinik. Untungna eta klinik teh bukana 24 jam. Ari geus kitu mah si Sari teh diurus dirawatku nyaeta bidan dugikeun ka lahiranana. Sari ngalahirkeun hiji jabang bayi lalaki kalayan salamet. Ngan nu jadi pamikiran Damar manehna bingung keur nebus atanapi mayar kana lahiranana si Sari. Harita oge si Damar teh keur diuk we dina bangku papan bari ngeluk tungkul. Keur kitu torojol pamajikanana nyaeta Maya nyampeurkeun. Nempok salakina ngalamun, semu bingung Maya gancang tumanya. Kunaon Kang ngalamun wae? Tong dipikiran teuing atuh Kang masalah bayaran si Sari mah. Ceuk Maya jiga bisa maca kana pikiran salakina. Ari Damar ditanya kitu bari jeung katohian nu keur dilamunkeun anak ngaranjung tuluy cengkat tina tungkulna bari pok nyarita. Bener pisan Mai, naon anu diomongkeun ku Maya nu keur aya dina pikiran akang. Abis kumaha teh rek bingung teu da Mai. Pan urang teh teu boga duit, sedengkeun si Sari kudu ditebusan pan. Kitu tah Mai. Cik Damar nyarita semu nu ngangluh. Ari Maya narik napas tuluy nyarita. Keun bae cek Maya oge Kang tong dipikiran. Malah mah isukan Maya rek pinjem duit ka Juragan Wirta. Susuganan we dibere. Da biasana mah batur oge ngarinjem ka manehna teh. Cek Maya ngedalkeun paniatanana. Ngadengi kitu Damar ngahulang. Ari Maya surti pok nyarita deui. Akang tong sieun. Keun Maya anu bakal mayaranana Kang bari jeung dicicil oge. Ceuk Maya. Ari ngadengi kitu mah Damar rada lega dadana. Pok de nyarita. Duh, hampura akang Mai. Lain akang teu karunya ka Maya. Tapi nyaho sorangan pan Maya oge. Gawe akang mah mun aya anu nitah. Tapi bari jeung kitu oge insyaallah akang akang oge rek ikhtiar ka mana we ulah nepikeun ka Maya ungkul sorangan anu mayaranana. Akang oge ngilu tanggung jawab kitu tah Mai. Cik Damar manehna nembongkeun tanggung jawabna. Para mitra sadayana gancangna carita
isuk-isuk keneh si Damar jeung si Maya pamit ka Sari ngan teu dibejakeun ari keur erek barang injeumna mah ngan pamit we ka Sari teh rek nyokot baju Sari jeung baju orokna di imahna Sari. Geus kitu mabring duanana arindit kaluar ti eta kali. Tapi Maya jeung Damar lain nuju ka imahna si Sari, tapi mainnya langsung indit ka imahna Juragan Wirta. Teka caritakeun di jalanna sanggeus tapi bumina Juragan Wirta, Maya uluk salam. Kaparangan Juragan Wirta na oge keur nyalse jeung pamajikanana anu ngaran nyaeta Ibu Hanu. Maya uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maya babaraha kali nyaeta uluk salam. Teu lila aya nu ngajawab nyaeta Juragan Wirta. Waalaikumsalam. Berahe panto dibuka ku Juragan Wirta bari pok nanya. Ai geuning maneh Mar. Sok arasup atuh Bu, aya tamu tuh. Cik Juragan Wirta ngaraeh ka tamu bari jeung ngabejaan pamajikan. Ari Bu Hanum nembalan ku nada anu teu matak ngeunah kadenge. Keun bae atuh Pak. Dan ke oge asup dan tamu mah tuh. Da pasti pangna datang ka dieu oge. Aya pangabutuh eta teh. Teu kudu disambut nemen-nemen teuing atuh. Cik Bu Hanum bari nyaritana ka cida bedasna nepikeun ka Damar jeung Maya oge ngadarenge. Ari Juragan Wirta ngahulag. Ulah kitu teuing atuh Bu, bisi kadengeun ku tamu. Arina naon teh? Ari kitu mun kadengeun ku naon? Da moal mantak pundung ieu da ari jalma anu butuh mah. Cik Bu Hanum nyaritana teu heuleum-heuleum. Ari Juragan Wirta teu ngomong deui. Ceuk pamikirna moal bener mun di hayonan wae mah. Sok arasup atuh Mar, Mai. Sok arasup ka dieu. Ari disambut kitu teuing mah. Damar jeung Maya oge arasup bari jeung hate duanana teu puguh rasa, malah si Damar mah barang asup oge ngarasa aya aura anu teu hade kana diri. Sok dariuk Mai, sok dariuk Mar, sok. Juragan Wirta nitah diuk. Ge, duanana dariuk. Bu, cing panyokotkeun cai atuh, suguhan nya tamu. Tanya we heula atuh Bapak, tanya heula tamu teh. Baraha duit kitu butuhna, gampang cai malah. Bu, naon Bapana? Kaberatan mun ibu ngomong kitu? Ibuna, ieu teh tamu. Rek naon-naon mah kumaha engke? Cik atuh sing aya kasopanan saeutik mah atuh. Cik Juragan Wirta ngedalkeun ka teu panujuanan. Ari Damar jeung Maya ngareluk tungkul ngarasa jadi bibit pacengkadan Juragan Wirta jeung pamajikanana. Ari Bu Hanum jempe ari geus diomong kitu mah. Ari Juragan Wirta sanduk-sanduk ka si Damar jeung Maya pokna. Hampura Mar, Mai, jeung tong dipake hatenya. Tong dipake hate, emang gitu. Ayeuna mah urang kencangkeun wae. Damar jeung Maya ka dieu teh bener aya perlu teh. Juragan Wirta tumanya ari Damar silih reret jeung Maya bari jeung teu aya anu nyarita bangun beura. Ari Juragan Wirta surti pok nyarita deui. Lamun aya pangabutuh duit sok bejakeun wes tong sungkan da lain rek mental. Bara duit Mar sok butuhna bejakeun. Ceuk Juragan Wirta mere jalan. Ari si Damar cicing, untungna Maya surti pok Maya nyarita.
ngajawab pertanyaan Juragan Wirta. Sajuta Juragan. Kitu oge upami Juragan teka abotan. Cik Maya ngawani-wani maneh. Oh, ukur sajuta. Cik Bu, pangnyokotkeun duit sajuta. Kan itu. Cik Juragan Wirta nitah pamajikanna nyokot duit. Ari Bu Hanum muniang hudang bari ngomong. Nu penting mah asal ulah hese kana mayarna. Cik Bu Hanum bari indit ka jero. Ari Juragan Wirta ukur gogodeg. Keur miceun ka keselna Juragan Wirta ngalihkeun obrolanna. Lain, Mar. Eta kuring teh ngadenge yen si Anto teh tilalap hari tadi talaga jeung maneh cenanya. Eta kumaha sih caritana? Nepikeun ka si Anto bisa tilalap gitu di talaga, Mar. Ditanya kitu akhirna si Damar teh nyaeta nyaritakeun. Ti mimiti awal mangkat nepikeun ka akhir. Saeutik oge anu kaliwat. Oge si Damar nyaritakeun yen pamajikan si Anto teh ayeuna teh keur lahiran. Nu mantak manehna ngawani-wani nginjem duit ka Juragan. Itu si Damar teh nyaritakeun masalah si Anto jeung pamajikanna anu ayeuna nuju lahiran. Ngadenge kitu Juragan Wirta ukur anggut-anggutan we manehna teh. Bari pok nyarita. Gitu eta teh, Mar. Karunya teuing eta si Sari. Keur mah ditinggalkeun ku salaki meureunan ayeuna teh nya. Ayeuna lahiran, untung aya maneh, Mar. Hopek pake duit lah. Kajen teuing iraha we mayarna mah. Urang hitung-hitung silih bantu we gitu tah. Cik Juragan Wirta manehna ngarasa nyaeta karunya ka si Sari jeung ka si Damar. Terus eta kumaha lahiranna teh geus beres gitu ayeuna teh, Mar. Atos parantos Juragan. Alhamdulillah selamat, anakna lalaki. Syukur ari kitu mah. Cik Juragan Wirta. Ari si Damar manehna bisa gigireun ngobrol jeung Juragan Wirta teh ari hatena mah mainna teh ngoroweco we. Sabab nempok nyaeta Bu Hanum anu can kaluar keneh wae. Bari ngagerentos si Damar dina hatena. Ibu Hanum ukur nyokot duit manili laki. Dasar. Tapi anu kaluar dina caritaan si Damar mah lain deui, malah pok maneh teh nyarita ka Juragan. Punten Juragan, aya naon, Mar? Aya naon? Abdi palai kehampangan di mana ya kamar mandi? Punten ieu mah Juragan, punten. Tiasa teh. Cik Damar bari semuanya. Nya sok we. Tah, ti dieu teh maneh teh lurus sakali itu tuh. Tuh terus tuh kapipir kadinya tah. Terus biluk tanya ke katuhu. Teh tadi dinya kamar mandina. Aya deket dapur lah didinya. Moal masalah dia. Moal. Cik Juragan Wirta bari nunjuk ka arah kamar mandi. Nya atuh punten Juragannya, punten sakali deui punten. Cik Damar bari muni yang hudang tuluy indit nuturkeun kana panunjukna Juragan Wirta. Nalika si Damar leumpang rek ngaliwatan dapur. Saharita lengkahna eureun sabab manehna ningali Bu Hanum keur ngobrol jeung hiji jalma di dapur. Damar nyaeta manehna saeutik-dina ge manehna ngadenge naon rupa hal anu diomongkeun ku Bu Hanum ka eta jalma. Ari si Damar manehna dina jero hatena bari ningali ka eta jalma teh jigana asa-asa wawuh gitu kan. Aing asa-asa wawuh eta ka eta jalma. Keula di mana amprokna ieu? Iya bener. Eta lalaki teh anu basa harita teh
ngilu rek nyaeta neangan si Anto kataraga bener aya bener. Cek si Damar bari ke ketayepan. Maksudna ulah nepikeun ka kanyahoan ku Bu Hanum. Ari Bu Hanum kadenge ngobrol jeung eta jalma teh kieu kadenge ku si Damar. Ingetkeun nya, pastikeun ku maneh sagalana aman. Awas, mun maneh teu berhasil, ku kami dipecat sia. Kadenge ku Damar samar-samar ucapan Bu Hanum ka eta lalaki. Teuing maksudna manaon ucapan eta teh, tapi Damar ngarasa aya nu teu beres antara Bu Hanum jeung eta lalaki. Nalika Damar hayang nyaho anu leuwih jelas, Bu Hanum kaburu nyileuk ka si Damar. Bu Hanum ngarasa kaget ku ayana si Damar. Buru-buru Bu Hanum nitah mangkat ka eta lalaki anu keur diajak ngobrol. Sanggeus eta lalaki mangkat, tuluy Bu Hanum teh neuteup ka si Damar ku teutupan anu teu suka. Katingali ku bahasa tubuhna oge jeung ucapanana anu rada nyaeta ngabentak ka si Damar. Ari maneh keur naon sia di dinya? Rek ngintip aing ha, teu sopan teuing sia. Cek Bu Hanum ngabentak ka si Damar anu masih keneh nangtung dina lawang panto. Dibentak kitu Damar rada gugup paneh lagi. Tuluy manehna ngajawab, maaf Bu, lain abdi teu sopan. Abdi mah bade numpang ka kamar mandi. Cik Damar arap eueup ngajelaskeunana. Di kebon atuh sia teh Damar sagala ka kamar mandi. Aing geus rek naon sia di dieu keneh deuleu. Ye. Cik Bu Hanum bari buat balik tuluy keluar ti dapur. Ninggalkeun si Damar anu masih keneh di lawang panto dapur. Nempo sikap Bu Hanum kos kitu, si Damar ngantos dina hatena. Ai hanjakal aing ka dieu aing tungtung nama jadi teu ngeunah hate ieu. Sabenerna saha si eta jalma teh nya? Geuning meuni akrab jeung Bu Hanum. Piraku salingkuhanana mah kitu? Asa teu mungkin. Damar marowe cok dina hatena. Nepi ka akhirna manehna embung mikiran deui masalah Bu Hanum jeung eta lalaki. Teu sabaraha lila manehna kaluar ti kamar mandi terus nuju ka ruang tamu deui. Nalika nepi ka ruang tamu manehna ningali mak geus nyekel amplop. Berarti eta tandana teh maya geus dibere nginjem ku Ganwirta. Ari si Damar maling reret ka Bu Hanum anu diuk hareupeun maya. Ari Bu Hanum manehna ngalirik di ka si Damar. Kulirikan anu pinuh ku kaciceu. Pok Bu Hanum nyarita. Ingat, mun geus boga duit buru-buru balikeun nya. Ulah ditunda-tunda. Tapi sing inget, ulah nepikeun ka balik deui 1 juta. Kudu jadi 1,5 juta. Nya, karti teh kumaneh mah? Kahartos Ibu. Cik Maya ngajawab pertanyaan Bu Hanum. Ari Juragan Wirta ngahulag, Bu, ulah kitu ah. Cek Juragan Wirta. Mai, oge Damar. Teu kudu buru-buru dibalikeun nya ieu duit. Sok we pake we. Bahkan entong dileuwihan lah. Entong dileuwihan keur maneh mah khusus. Da kuring nyaho ieu duit teh lain erek dipake ku maneh, erek dipake ngabelaan keluargana si Anto. Sok we pake we, pake. Tong didenge si ibu mah. Ya, Mar, Mai. Cik Juragan Wirta. Ngadengi kitu Damar jeung Maya hatena reug-reug manehna. Kana ucapan Juragan Wirta anu sakitu ngeunahna kadengena.
beda aja nya ucapan anak pamajikan Juragan Wirta. Hatur nuhun Juragan, hatur nuhun pisan, tapi abdi janji rek buru-buru keur malikeun anak ieu artos cik damar ka Juragan Wirta. Oh nya emang sapantesna atuh kudu kitu atuh, kudu ngarasa oge maneh teh lamun nginjeunna babari nya mayarna ge kudu babari deui. Supaya buru-buru ieu dibalikeun deui kumaha carana. Cik Bu Hanum bari tetep buhan bar. Juragan Wirta ngan ukur bisa gogodeg ningali kana laku lampah pamajikanana anu sama sekali kasopanan keur katamu. Juragan Wirta rarayna beureum tapi tetep kumaha ditahan da ngarasa izin meureunnan ngarasa era kusabab aya damar jeung si Maya. Tapi ari kitu-kitu teh mah Juragan Wirta oge teu kuat nahana. Pok Juragan Wirta nyarita. Bu, cukup Bu. Teu boga kasopanan pisan katamu teh. Eueuh ka era pisan hirup teh. Batur ka dieu teh keur aya kabutuh, ieu mah malah disiksik dikunyit-kunyit kitu. Teu oyahan sia. Cik Juragan Wirta ngomel ka Ibu Hanum. Diomong kitu Bu Hanum lain sieun kalah ku antawang ngajawab ka salakina. Waktosna para mitra sadayana cag urang tunda heula atuh padaran dongeng urang ieu. Insyaallah ulang patebang dangu deui di galura sareng waktos anu sami. Ku kituna Abah nyuhunkeun dihapunten bobile aya kalepatan oge kakirangan dina nyandak ieu carita. Hatur nuhun uli jeung kantun kasadayana permios.